Ding. Ding. Sia kunaon Ding? Teu kuna naon? Doh, kira aku teu kunaon ulang-ulang kitu juga nu loba pikiran sia mah. Anteu aing teu loba naon, teu loba pikiran, teu loba naon. Sok disumput-sumput gitu sia mah kos jeung saha wae. Yo, jeung aing mah aman ieu sok sia kunaon, tinggal ngomong malah bawarkeun ieu. Bener mau dibajakan ka sasa? Ya bener atuh. Bener. Bener. Ih, sia atuh kunaon? Aing sabenerna mah loba pikiran ieu teh. Bapikiran. Heeh. Kunaon maneh? Ieu. Kapanggih maling ayam? Maling hayam. Udah Kunaon aing atuh? nyolong hayam sih. Aku naon? Nu kamari sahu kapanggih? Lain. Aku naon atuh? Ai ngaieukeun kunaonnya? Ngaieukeun naon, Ding? Ieu geuning sang mepeuskeun. Mepeuskeun naon? Jadi kieu sang. Masuk kieu wae aing meni. Ngajedog heula tuh pan aing keur ngobrol. Kumaha? Kamari teh aing teh ulin nya. Heeh. Kapeutingan teuing. Kumaha? Aing teh kalepasan juri. Kumaha? Kieu. Melendung. Heeh. Hayang mepeuskeun aku mah. Sia mah geus cilaka eta mah. Ing, apaleun Pak RT sia. Oh, mentong bebeja tuh. Diriungkeun Oding. Pancen sia tadi moal bebeja ka sasaha? Ah, da ieu mah hese tuh da. Mah hese. Hese. Ing, mun dina apaleun ieu Bapak aing mah apaleun. Wah, geus RT RW. Apaleun pamuda geus sia. Iya, kabeh. Bagaimana kumaha maneh? Cara ngaieukeun mepeuskeun aku. Moal dijadikeun. Piraku atuh dijadikeun. Dipepeuskeun wae yakin? Heeh. Yakin? Oh, ya pilu atuh ya. Benar. Benar, ya. Yap. Iya, poe atuh ilu jeung aing. Sing sok calibur atuh da, gagabah pisan hirup teh. Ngaranna ge kalepasan jurig sia mah. Cek aing ge naon sia mah. Hah, ese pan geus kieu mah kumaha? Ngaranna ge kalepasan jurig atuh hilap. Hilap. Ieu pakang ibu jeung aing. Yo. Tah. Aing mah dipapatahan ku kolot. Make nu kieu cenah gitu. Heeh. Sok alah. Heeh sok we atuh. Dipurakeun ke eta we. Gitu nyolong danas aing teh sikarana goblok aing antara kaul aya ku danas mah Mas, ieu mah jeung Nam. Tinggal dikeun. babal sia we Danas aing teh nya. Aduh si goblok. ing goblok danas aing goblok sia we danas aing cengat teh teh aduh babal danas aing teh goblok aing lagi kemana aja beun aku aing sakira si goblok kemana teh Tenang. Nani junan? mudah nu mau ke danas anjing teh Ya. Tuh. ya anjing danas aing teh nyolong ke sia we nya babal mah ieu aya ieu mah keur butuh sia ieu keur butuh mah please ieu mah penting Naon koplok. uang beli we bang beli Sok dikeun heula duitna moal sia kabur deui kos bieu lah. hante bener tah Anjing teh. Teh sia teh. nuhun mang Sukanya huan goblok teh kabur. Lumayan ieu jeung meuli kudu deh. Anjing teh. Goblok teh. Lumayan gocap lah. Meuli kudu deh. aku mah sia cungur Nggak siap. Nah aja aing mah halal ieu na. halal duit aing beak gocap nah Pada sia melendungan udah raka. iya non teuing Terus atuh hitung-hitung sana aku sia teh micen sia. sial aing unggal poe ge sial Memang takdirna kitu sia mah sia. takdir Bagaimana, Ket? tuh di ditu Tidak batu buru. oh iya Oh, suruh. cungur iya Hah? iya Maksudnya? heuh ieu Itu dia. heuh di dia terus di mana
Oh, mana emplunna di dia? Heuh di dieu. Iya apa tuh? Nih di dia si wakas nu saung. Masih asup ka mana jalan apa tuh? Hah? Asup masih ka mana jalan? Ka luhur. Ka dieu jalan. Heeh. Aya kemana awewena? Hah? Awewena mana? Itu. Nu melendungna nu mana? Heuh itu. Jero. Nah kapan di dia mah awewe jalmaan oding domba hungkul. Pan heueuh. Domba. Tuh pan melendung. Domba sih ya. Heuh pan itu nu melendung lagi domba. Lah sia geus teu kira-kira aku malah mun anakna narangtung. Pan heuh mantak di pupuskeun ge. Bisi narangtung. Kumaha ieu mah? Kali-kali kan. Nah kadikeun kumapan geus dibeuli. Moal waras kan udah masuk aing teh keur jalma sia kos nu weureu sagala. Terus ieu mah ku aing dilotek lah. Sia nu nita. Udah Urusan nas lagi. sia lah. Bejakeun ku aing ku Pak RT geura. Cina kumaha sia cungut. Sa. Udah dibejakeun. Nah geus lah. Ih, ulah pan sia teh geus dibere duit. Nya dana sek dibawa. Lamun ka jalma mah ku aing moal dibejakeun. Nah ka domba mah geus teu kira-kira sia mah. Heuh atuh, ieu Wah, geus geus Lisa. Ing si cungur. Kumaha nasib aing atuh ieu? Kali 3 kali ka dia aing teu bosen euy. Aduh, enak ieu nya panyawean. Anjakan teh anjing jeung jalur deui jeung maneh. Sarua aing kali-kali mah euy dengan awewe atuh sal. bosen aing jeung sia wae jo. Heeh nah awewe isukan mah jadi ka dieu teh mau awewe. Heeh. Naon yo? Nah, sorangan itu. Ulah kan. Ulah na di mana ieu kenal hantu itu ieu hantu. Lah sorangan pira we ulin sorangan. Montong sia teh. Kesempatan baik coba geulis sal. Montong. Ih. Nah di mana ieu? Sia mah. Teu kenal teu naon? Anu di tempat wis rakeun sok umur nang jero teh. Coba lamun aing jadi sia mah. Aing mah tuh ku aing sampurkeun da. Moal bet sabaraha balik aing mah. Geulis kitu. Aing pan ame teh duaan we jeung sia ieu teh. Si anjing. Astagfirullah. Ulah sampurkeun ku manehna. Oh, jadi ate gaduh sarua mobil. Muhun, Neng. Hebatnya. Aya genep di ditu teh. Oh, ka dia nuju naon? Ah, biasa we liburan gitu niis di dia mah. Oh, atuh pakai ieu kolor. Ji, tong ditinggali tampilan atuh tingali mah. Oh, Oh, hebatnya. ih. Lain heng di dia nyalira we nya. Nyalira abi di dieu. Bade abang nya. Ka mana? Bang niis we ka ditu. Oh, hayu. Ayo. Tuh. Naon? Saha ieu? Siap. Iya biasa. Saha? Ajudan abi mah kemana-mana Oh, ge ajudan. dicandak nuhun. Hebatnya Pan menikmati itu. jagaan. Kan ieu mah tukang ngelapan mobil di ditu na teh. Oh, Nuhun, ngombahan. Hebat. Kan aya genep sarungna ge. Genep. Genep. Ieu mah tukang ngombahanna ieu. Oh, ngumbahan. Nya ngurus-ngurus mobil abi we nu di bumi itu. Oh, Ngegedog hebatnya. Nyonya tuh. Usia muda sukses yang Pasti mau aing usia. di mah Maksakeun, disebutna teh ajudan eta mah. tukang lapan mobil. Tidak kudu kitu maksa Parah, ka. anjing. Mun teu Iya. mau gaduh. Lah modal nekat Neng eta mah. Si atas sami da mah. Entos ieu mah tos. Oh, Di abi keur Betah sakola. orangnya. Nuhun. deh. Tos we nya. Hebat pokoknya mah. Amang mangke wae nya. Oh, mohon. Supaya gampil ngontekna. Seratin lah. Oh, nomor. Mohon. Oh, mangga. Ya, Entas. tas. Tak abi dipaekeun nya. Mohon. Mohon. Hayu atuh nya. Siapa? Mohon. Mang. Ada Mang. Mohon. Neng, Mangga. ayo. Anak muda, gue sukses boga surum genep. Ding, kan mah geus ganteng, jangkung. Wah, tama idaman para wanita. Hebat euy. Sia naonan ken. Tonyo. Tadi ku aing deuran nyebut ulah. Ulah aku maneh mah pan bae ku aing mah. Sia mah geus sok kebiasaan goblok ari eta geun awewe teh. Nah. Buka showroom genep aing ketempuan. Kali-kali mah atuh aing teh ulah disebut babu wae. Ngelapan Nah. mobil. Lancek sia tuh kumaha sia mah. Bung udah mau percayaan lancuk mah. Kudu atuh Jo, kali-kali tuh jadi aing bisa angkat teh ulin naik ka dieu teh tuh. Aing nu dirugikeun Aya mah. mah. Tuluy ngabalas Jo. Aing nu dirugikeun aing balik ah. Jo. Aing tuluy ulin Jo.